Janten imamna sholat tartib khusyuk pisan, malaikat jeung ambiya janten mama ribuan. Ibrahim alaihi salam, ambiya alaihimussalam, ajri kana nabi junjunan panutan sadaya alam. Nabi urang pangunggulna, umatna pangutamana, nabi dedek ka umatna gaduh syafaatul udma. Unggah deui Kanjeng Nabi, unggah deui dugi kana hiji wanci dipantolan kahiji. Di dieu aya penjaga Ismail jenenganana, malaikat anu mulia nu ngajaga langit dunya. Linggih di angkasa raya teu kantos lungsur ka dunya, ketang kantos hiji mangsa waktos Nabi ke dunya. Ismail gaduh bawahan nya 70 ribuan, tiap bawahan kagungan sakitu deui eta mah. Jibril mundur dibukakeun pantol langit sok enggakeun, penjaga naros ka Jibril, nah Muhammad dipanggil. Nabi di langit kahiji pada nganten pada muji anjeun Nabi nu utami, umat nage nomor hiji. Di dieu Nabi teh tepang sareng Kanjeng Nabi Adam, katelana Abdul Basyar, riwayatna mangga guat. Teras di langit kadua tepang sareng Nabi Isa, oge sareng Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Di langit katilu tepang jeung Nabi Yusuf teu mangmang, kasohor nu kasep pisan nu ahli nawil impenan. Naek ka langit kaopat tepang sareng Nabi Idris, Nabi nu luhur darajat syuhur ibadah kacawis. Naek ka langit kalima tepang sareng Nabi Harun, pada melang sakeuwitna patina Raja Fir'aun. Ari sareng Nabi Musa sobat dalillahi raka, ari musuh aranjeunna Fir'aun rejeung baladna. Nabi Harun ge kawentar janggotna panjangna rupai, hideung sapalika saksi goda sapalina deui. Di langit nu kagenepna tepang sareng Nabi Musa, Nabi nu sohor kawentar, riwayatna panjang lebar. Di langit tiap tingkatan seueur pisan kaalengan, ngaguarna teu kabujeng sanes waktu urang pajeng. Kanjeng Nabi naek deui ka langit nu paling tinggi, sapertos sateu acana di lawang ditaros seulak, penjaga naros nu sumpi
sopan santun ka Ibu Rama lajeng kisah nu didangding mata muridi nu nguping berebei ciso canyangkru mana sono kayang agung ayeuna Kangjeng Nabi majeng deui ya Habibi ayeuna wajina anu mustari jeung Nabi madep ka Gusti ya Nabi ya Muhammad ya Rasulullah ya Habibi jeung Nabi harita manteng netep Gusti dat maha endah maha suci ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati kafir anni ya dunuba waghfir anni sayyiati Gusti nu ngurus kasayan dat anu ngangkat derajat dosa mugi dibersihan hapunten seueur kalepat anta ghafarul khotoya wa dunubil mubiqati anta sattarul masawi wa muqilul asyarati Gusti ngampura kalepatan dosa jeung kamaksiatan anu nutupan kaawonan anu mupus kasalahan alimu sirri wa akhfa mustajibud da'awati rabbi farhamna jami'an bil jami'i sholihati Gusti uning ngarusian Gusti kagungan ijabah tumplakeun dedek ka abdi tur kanu soleh ngabakti wa salatullahi tansya adda tariri suduri Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muniri rahmat Allah ngawengkuan sajumlah baris tulisan Sayyid Muhammad pupujan rarai kasih cahayaan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi